hebatkeun lamunan anjeun nu sakitu anteungna gogo tetepan sok hoyong nyieukkeun ieu kakangeun tapi karasa asa leuwih kasiksa nansa ngepel beres nyeseh atos ayeuna mah jalan-jalan ripuh kieu aing euy. Teu nyangka deh kasih ogut eta. Ku bisa keneh ngalawan dewek. Tapi dewek ieu nepi ka lebur kieu moal mundur salengkah oge. Deuleukeun si ogut. Tambah kaanginan kieu nya di tajosan jarum kieu lah. Aduh. Dewek kieu lain berarti nyerah tungguan si ogut. Dibales ke tengenah dewek di kieu harga diri atuh mah jeung Oke. Dewek asa karek ningali deui teh. Saha teh ieu teh nya? Kela ieu teh Mang Kardi teh sanes? Heueuh, pira aku tak apal ka dewek. Pan ieu Kardi. Oh, ieu teh Mang Kardi teh ya. Ke. Tapi nah eta beungeut tak kitu. Kareunduk cara momom kitu. Jamomom kumaha ari Nining? Make jeung nyebut jamomom kieu. Emang katingali gede naon ieu? Ciga endog Mang Kardi. Nang geus geuting saha atuh? Maknya nyaan gitu. Teu kudu hayang apaan Nining malah. Geus biasa atuh Kardi mah kieu mah geus biasa moal dirasa sakieu mah. Ngaranna ge moal disebut Kardi atuh can kieu bika kieu mah. Aduh Mang Kardi. Maknya teh nyeri cabakan nyur-nyuran. Aduh. Heula Nining bade angkat heula. Udah nanya hungkul. Dewe. Nasib aing jadi hansip. Geus mah dipitnah. Tambah beungeut tuksak kieu Gusti aing ripuh jadi hansip teh. Ngasa hargaan pisan. Laun aing mah turun deui tina jabatan hansip teh lah. Capek aing kieu carana. Jalur hukum ku aing geus beak si sorting. Truk sakit Gusti aduh. Aduh. Sari kunaon maneh?
Ai maneh seri kunaon? Garing. Si lain yang seri dewek. Teu apa dewek saha? Kardi teh Kardi. Heeh, apal Kardi. Tapi nah eta banget kot barengep kitu ciga maguruk. Aduh. Si lain. Ngadon yang seri dewek. Teu ngaca meureunnya beungeut sorangan cigah kumaha. Apa nog hayam kacing calangan nu caya ye? Cigah kitu tah, beungeut teh cigah nog kacing calang. Didinya ka urang yang serikeun sarua kitu. Wah. Aduh. Atuh ari kitu mah sarua, beungeut dewek jeung beungeut maneh teh cigah nog kacing calang. Duh, bener geuning ieu lah. Yang geus lah. Dewek rek balik heula, barudak ngajak kopdar. Gawe gitu ah. Sok atuh. Iya, gitu. Cemintar sih. Ya barang anyar. Jamila, ngabantu naon gitu? Tuh, ieu tehnya aya barang weuteuh tingali. Coba aralus. Aya kaos tuh. Aya kaos. Tah, ieu kantong ieu. Ieu teh kantong teh ember anu terbaru ieu teh. Warna beureum amu cuy tingali cigah bibir euceu. Tah, kayak heula. Ieu aya anu coklat tingali hek seseg ieu mah kantongna oge. Ieu anu hejo. Mantap ieu mah tuh. Pasti hargana mahalnya cenah. Ieu teh kayak saatan api nganjuk kaos teh. Keun bae lah, ka ieu mah nganjuk we, da bebeungetan ciga ieu mah. Irah kabeulina atuh. Sok keun bae nganjuk we nganjuk. Ih, si Ece mah meuni kitu, tong hainakeun ari upami ke jalmi mah atuh. Abi teh da serius umpami beser bade meser. Geus lah, sok mana sok buru. Sabaraha pangaosna itu teh, Ce? Mana wae. Ieu kaos hiji. Terus ieu kantong hiji. Kayak heula nya sakadap. Ieu teh lamun ayeuna kaos hiji, kantong hiji, lamun cash 475. Kusabab nganyuk kreditnya kayak heula. Jadi 825 wayahna sabulaneun ieu nya kade ieu. Eueuh, meuli mahal pisan eta teh, Ce. Engke lah. Entong dituliskeun heula ah. Aku mah hari Ece. Arek moal ieu teh. Loba nawar, nya geus mah nganyuk. Terus ayeuna cash teu kabalik. Mun moal ieu rek diberesan deui atuh ah. Engke heula lah, Ce. Abi bade mikir-mikir heula ah. Atunya meuni kaloba mikir. Nya geus mah dibereng kredit, loba nawar, ayeuna cash teu kabalik. Geus ah, meuni miceunang waktu. Ku Ece rek diberesan deui. Oh, diberesan tah dibantuan ku abi nya. Lamun awis pisan atuh. Awis teh. Ri. Gut. Di mana, Gut? Ari si lain kunaon di beungeut kuat kana rolol kitu.
Kunaon eta sengaja maneh? Heeh, Gut. Dewek teh katuru katutu. Kan dewek teh dipitnah. Aku si Oding eta. Dewek mah teu ngarti ku si Laing. Pan si Laing teh di dieu teh hancip. Nu kudu ngamankeun di kampung ieu. Si Laing ngadon ribut jeung si Oding atuh wanianan. Pan geus puguh-puguh. Maneh jeung si Oding mah lir ibarat kieu tah apa teu? Ieu si Oding tah ieu maneh. Maneh ulah sok jagoanan euy mentang-mentang maneh make seragam hejo. Lu teh sanu ngeunah atuh. Dewek dipitnah. Bade jeung teu jeung kanyataanna atuh, Gut. Memang masalah nu kamari sampikeun ka guncang ieu kampung. Majarkeun si Laing mesum jeung si Dewi. Nu antukna kan buktina lain. Eta si Oding atuh da salah-salah wae moal informasi teh. Jeung dia dengekeun keur nah masalah eta mah geus beres meureun beretan. Beres. Ayeuna mah geus tutup masalah eta. Aya nu paling parah euy masalah teh ieu. Dengekeun si Laing selaku keamanan di dieu kudu bisa ngajaga atuh kampung ieu teh. Karena aya nu sampikeun ngageblos ka kampung ieu nu ngaku-ngaku juragan. Bahkan dek meuli tanah di dieu. Tah ku kitu nadi. Dewek rek minta bantuan ka si Laing. Lamun si Laing ningali kukulintengan juragan eta ka kampung ieu, laporkeun buru-buru. Lamun juragan eta tepikeun kameulian tanah di dieu, rek dahar ti mana atuh? Bahkan si Laing oge moal make seragam ieu deui. Lamun kampung ieu dibangun wisata. Kabayang. Urang jadi babu. Heueuh oge nya, Gut. Ke. Nu mana nya? Dewek mah asa pernah nempo Genut-genut, sok make kacamata, sok make dudukeun warna bodas ting dudukeun naon tah. Pokona mah cigah orang deungeun lah. Ulah sapikeun ka kitu tadinya. Dewek omat yeuh. Minta bantuan ka si Laing lamun ningali buru-buru laporkeun. Bahkan eta juragan teh geus nitah ka si Kardi euy. Si Kardi jeung dewek kamari ribut tah, galungan. Lamun dewek teu lila di Banten ting kumaha di. Geus aya nama si Laing eta obaran heula. Dewek aya urusan ka itu. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari Cemila atuh. Kamana wae karek nanyakeun ayeuna. Hutang naon deui atuh ya Ece ah. Make jeung nyebutkeun deui naon deui. Apan eta kaos anu dipake ku Aden teh acan lunas. Aduh Ari Ece. Emang sabaraha deui dewek boga hutang, Cek? Tuh, ieu tingalinya pembukuanna tuh. Sabaraha? Tah, 7.500. Poe teh gede Ari Ece. Tanggal sabaraha pilunaseunana? Tah, tingali ieu tanggal 18 pilunaseunana teh. Ari ayeuna tanggal sabaraha Ari Ece? Ayeuna teh tanggal 25. Cenah riweuh. Berarti Ece masalah nagih atuh. Kuduna kan lunasna tanggal 18. Sedangkan ayeuna tanggal 25 berarti Ece teh kuduna nagih teh tanggal 18 lain tanggal 25. Salah itu nya. Nya heuh salah nagih atuh Ari Ece ah. Kamana karep atuh teh. Pokona mah Ece mah teh hayang nyaho. Pokona ieu kudu lunas, kudu dibayar. Lamun teu Aden muka baju. Ke. Ece ieu asa aya nu beda aduh. Beda naon? Ece asa leuwih geulis. Piraku? Aslina Ce, dewek mah mani diriwungkeun. Aslina? Aslina pisan. Ari Ece ieu tos di mana ieu? Ka asa leuwih seungit kieu ya. Ece teh kamari teh apa tos di luar negeri? Hah? Luar negeri? Luar negeri? Oh, di luar negeri Ece teh. Di mana Ce luar negerina Ce? Eta di Cina. Di Cina. Paingan asa leuwih. Bah
enonerkom lin ibarat naon cing biola ki oman bentuk gitu tah hah kehel tanya ece aduh ece bener asli lebih gelis pokoknya mah Aslina ya? aslina ce ngance ece nengus lebih gelis kieu kudu buru-buru pindah ke dia ce lamun henteu kagelisan ece bisa luntur Nyangges atuh Aden, aya nama ece rek ini tala. Ieu loba keneh tagiheun. nya atuh tuh ce ngantosan naon deui cek enggak buru bilih kabujang hujan ece didoakeun ku Ogut mudah-mudahan poe ayeuna mah ece teh sing laris manis Tanjung Kimpul. Amin atuh. Lamun iya ce lamun aya nu ngaganggu Waduh. Jika budak lu ngaleh ke sikar di kamari wah bahaya ieu. tong asa-asa wawartos ka Ogut ya Siap. ya mangga kade di jalan ah Dadah Aden. mangga ce aduh alhamdulillah meskipun 7.500 deui aya eueuh mah da kumaha atuh da Aduh. Aya bidadari. Ieu majikan nu turun ti langit. Ih, amit-amit aki buta nu. Bau tanah kumaha ari Neng. Nu pugong mah ieu mah raja tanah. Ye, Neng. Neng teh geulis. Ngan hanjakal. Hanjakal kumaha ai Abah? Aduh. Iya Pak ya. Neng teh geulis. Ngan hanjakal. Teu dibarengan jeung nu kieu. Nu kieu naon maksudna ya Abah? Iya mah. Pulus. Money. Terus? Ya, kieu Neng. Anu geulis model kieu. Lamun tumpak mobil alus, imah mewah, bulusna loba, pakaianana necis, sampurna. Kumaha? Kumaha carana? Ye. Ayeuna mah kieu we. Daek teh jadi baju akang. Amit-amit Gusti. Har. Bahaya. Cari kaya kemangla aja. Emak, bade ka mana? Ai geuning Bu RT. Biasa geulis. Mama ngajak-jakkeun tuur ieu teh. Nya sae atuh pami kitu mah supados sehat. Oh naon deui atuh Neng? Mama kolot geus. Nya na beureunan mah teh ngajak-jakkeun ka ditu ka dieu kan. Kela mah aya bada bikeun. Ari Bu RT. Aya keneh maksud gaduh bebene alias caroge. Atunya hoyong mak pami aya pamagetna mah. Da teu raos atuh janten jana teh. Tah kitu kisan bener tah. Kitu pisan Neng. Malahan mage ayeuna teh keur milarian. Milarian naon ari emak?
Nyamilarian pisalakian atuh senai. Da terlepat ku kupingan gitu abi teh. Nah kumaha kitu? Nyapan mata teh sepuh. Nah kejong hoyong nikah deui. Kedahna ge abi anu nikah deui mah masih anom. Ambuing. Mahina teuing ka mate. Ya, kieu-kieu mate masih kada cayan. Baheula mata. Keur ngorak. Wah, darah datang ti kidu, ti kaler, ti wetan, ti kulon. Nu gareulis teh, nu karasep. Wah, Atuh da benten emak. Kapungkur sareng ayeuna mah benten. naon bedana? Baheula emak keur parawan. Ayeuna emak keur kikieu. Sok ku Neng. Bandingkeun naon bedana? Ya sok lah kumaha emak. Ku abi mah didoakeun emak si engak-engak kengeng jodoh. Amin. Tah kitu atuh. Lain ieu panggil jeung emak. Ngaran Bu RT. Jiga anu sieun kasaingan. Padahal badami jeung emak. Urang neangan salaki anu beunghar. Lain kitu. Kudu mah pisan. Sieun kasaingan ku kolot. Iya mah, jika na banget susah Nah kumaha kitu Akang? Benten kitu rupana abi Ketingali atuh dina roman banget na oge. Ketingali susahna. kaleresan Akang. Abi teh nuju Priyogi artos pisan. Tah, kabeneran Juragan bisa ngabantu ya. Ngabantu? Carana kumaha Kang? Saha tuh ngaran teh? Mintar sih Kang. Tah kieu. Mintar sih boga tanah teu? Gaduh Kang, kaleresan abi teh bade ngical tanah. Tah, kebeneran atuh kitu mah. Boga sabaraha tubak? Boga sabaraha patok? Boga sabaraha hektar? Dibeli teh ku juragan. Sok sabaraha? Teu seueur Akang, abi mah gaduh 17 tumbak wungkul. 17 tumbak. Hayang sabaraha? Di dieu mah pasarana 7 juta satumbak Akang. Mun kitu mah dibeli teh ku juragan. 15 juta satumbak. Kumaha? Alhamdulillah Abah. Di mana tanahna? Aya kali ditu ayo atuh. Tah, hei, cek, ulah daek di bobodoh ku jelema nu daek kieu. Kunaon kitu Akang Ogut? Abi teh dah nuju butuh pisan artos. Butuh sih butuh cek, kabayang. Tanah ece dijual kanu kieu. Nu ayang kieu ece bakal sangsara. Astagfirullahaladzim. Kumaha gitu ieu teh masalah? Dek ngabangun wisata cek di kampung urang. Astagfirullah. Terus engke dek dahar ti mana lamun dijual dibeli kanu kieu tah?